Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sora di Jomantara dina gelaran dongeng Sunda nyanggakeun pidangan carpon majalah Mangle Yasana Simkuring dina judul Mamah Muda. Wilujeng ngadangukeun. HP ngirining dina pesak blazer Winnie. Beungeutna dak dumadak kiruh nitenan ngaran nun nelepon. Tapi kapaksa diangkat. Sukuna ngalengkah gancang keluar ti rohangan kantor. Buruan nuliuh. Naon sih nelepon? Puasnya nyaho Winnie ku Ciwaku Yuda. Cek Winnie bari ngagade. Gek diuk dina bangku taman leutik. Kapireng sora ti kajauhan ngabeureukeuteuh bangun nu genah. Winnie beki cuak kanu nelepon, hayang mah ngabebeutkeun HP, tapi ditadah ka keheul nu ngagugulung ti poe-poe kamari saprek ngadenge beja. Tia padu duaan di sababaraha tempat nu tangtuna romantis. Beja ti sumber terpercaya nurutkeun Winnie. Lain seuri. Winnie nyentak sorana bedas teu eleh ti pamain sinetron nuker merankeun indung tere nu telenges. Mikir. Tia ngabeureukeuteuh deui. Winnie teu wasa hayang ngejenggut buuk Tia nu panjang dipulintirkeun meh eureun seseurianana. Tapi hese mujang nu ngaran Tia taya dihareupeun. Mun didinya masih seseurian kawas nu gelo, hapena di pareuman nya. Cek Winnie ngancam. Haduh. Cek Tia langsung ngeureunkeun seurina. Dipaksakeun lantaran reuas bisi nu geulis katutuluyan datang adatna. Tia apal pisan Winnie mun keur keheul ka hiji jalma kawas nu kaeuntepan embah ti Gunung Gedugan. Oke, Tia siap klarifikasi. Emang didinya teh selebritis make klarifikasi sagala. Cek Winnie sinis. Geus ayeuna rek nyarita naon? Gurukeun. Winnie keur riweuh. Mun Winnie wani nyebut didinya ka Tia, geus tantu Winnie estuning keur keheul pisan. Lain ukur 180 derajat, tapi boa 360 derajat. Wah, bahaya, pikir Tia. Kek bisa jadi jalan moal lecir deui ngajugjug pujaning ati. Siap bos, Tia siap nyarita nu sanyana. Siap Tia tadi bari henteu. Winnie angger ngedalkeun sora soprana. Winnie salah paham. Winnie teu salah paham. Geus jinak infona Tia jeung Yuda kapergo rereujeungan di sababaraha tempat nu romantis. Coba lamun lain aya main rek naon emangnya? Cenah cek Winnie can leler amarah nu ngagugulung jeroan dada Winnie. Ku ciwa timburu jeung nyeri hate. Saha mojangna nu daek narima dihianatan ku jajaka nu dipiasihna. Nu geus miduakeun hate ka mojang sejen bari mojangna teh Tia. Sobat dalitu Winnie salila 3 tahun. Jadi Winnie milih percaya ka batur tibatan ka Tia. Keur naon percaya ka jalma nu geus hianat? Bari nage saha nu ngahianat ari Winnie? Tia satekah pola leuleuy. Winnie keur panas, moal hade dilawan ku panas deui bisa jadi beuki motah. Tuluy blak. Tia ngajentrekeun yen
Papanggihan jeung Yuda emang nya, tapi lain seperti nugus dituduhkeun ku Winnie. Tia jeung Yuda keur aya picaritaeun nu penting nu teu bisa cukup dicaritakeun dina telepon, tapi kudu paampro. Aya urusan naon tara-tara ti sasari, Winnie ngenyi. Oke lah, urusan lalaki Win, lalaki pikeun mangsa ka hareup Tia. Tia geus hayang rumah tangga Win. Teu sadar Winnie jadi ngabarakat. Kakeheulna katindihan ku hayang seuri ngadengi nu geus dijentrekeun ku sobatna. Lalaki pikeun mangsa ka hareup Tia. Tia hayang kawin. Teu salah denge. Paribasa Tia mah kawin teh dina umur paling ora 27 tahun. Sedang ayeuna karek 25, kuliah S2 nage can rengse. Winnie teu percaya. Teu. Winnie jejebri sorangan. Bari nage saha jajakana? Apan salila ieu didinya tara serius ka jajaka. Ari ayeuna usuk-usuk hayang kawin domba ge nyengseurekeun. Winnie teu percaya aya nu rek ngawin ka Tia. Ceuk Tia rada kasigeung. Didinya emang geulis. Siga pamain sinetron. Loba lalaki nu miharep pintar tapi nu jadi helok. Naha make badami jeung Yuda. Lain jeung Winnie. Aneh Pak. Geus lah baterena lobat ye. Alatanana Winnie ulah waka apal saha jalmana. Ceuk Tia. Halah, loba ngeles make rusiah-rusiahan sagala ti iraha. Jadi naon fungsina sobat mun kitu mah? Ceuk Winnie tegeung. Winnie leuwih ti sobat pikeun Tia. Tia jadi capek hate kudu kumaha deui cara ngeceskeunana. Ceuk Tia. Ayeuna kieu sebutkeun saha jajakana. Mun heueuh aya. Ceuk Winnie nantang. Pokna deui mun teu wani nyebutkeun hartina didinya emang geus ngarebut Yuda ti Winnie. Titik. Win, Tia mah capek pisan keukeuh dituduh ngarebut Yuda. Emang enya. Geuwat HP ku Winnie di silent. Teu dipareuman, blus asup deui kana pesak blazerna. Geus kitu gagancangan lengkahna muru rohangan kantorna. Teu malire ka Tia nu tantuna masih ngabamblam dina telepon. Ngahaja teu dipareuman keun meh disangka Winnie ngabandungan. Bibir Winnie jadi nyerenyeh. Bunga geus ngagawean Tia. Kakeheulna dak dumadak laleungitan. Kasawang bibir Tia nepi jeding dina jero pesak blazer. Tabuh opat burit, Winnie nyieun mokacino panas keur bapana nu jongjon maca koran di rohangan santai di tepas tukang. Di baturan ku hiliwirna angin leutik. Sok 2 cangkir luhur meja. Gek Winnie diuk dina kursi hiji deui gigireun bapana. Tadi Tia nelpon papa. Bapakna mimiti muka carita sanggeus nilepkeun koran tuluy ditunda kolong meja. Neang rojongan tamah, Winnie jebi. Winnie ulah ngagugu wae emosi. Kedahna dangukeun heula cariosan Tia. Ceuk bapana. Janten papa langkung percantan ka Tia. Bapana unggeuk. Sareng ka Yuda. Cenah. Panon Winnie ngadilak. Bapakna ngareret. Leungeun katuhuna ngarongkong cangkir eusi mokacino nu ngebul keneh. Lalaunan disuruput. Sok kana bungkusan rokok gigireun asbak. Cekes diseunget ku bensin. Numutkeun papa, Yuda jajakan nu satia tur asih ka Winnie. Kitu deui Tia, sobat nu bager oge nyaah ka Winnie. Nah naon pasualanana? Wajar
Muntia sareng Yuda ngawarangkong. Sajabi ti eta aranjeuna pan sami-sami nuju ngarengsekeun S2 di tempat nu sami. Boh, soal kuliah cek bapana. Urusan pamaget kanggo waktos kapayuna tia saurna picarogeun. Pajar pamaget pilihan sadunya. Alasan tamah pah ulah percanten. Cek Wini bari baeud. Suruput bapana nyuruput deui inuman. Nikmat pisan. Ulah sok awon sangki teu sae pagetreng sareng sobat dalit. Kirang kumaha apan mung tia nu ngartos kana pasipatan Wini sakitu sabar mayunan. Wini ulah hilap sosobatan sareng nu sanes apaning taralana da teu karyateun ku adat Wini nu teu payaan tur gampil emosi. Syukuran kagungan sobat sapertos tia sareng papacangan sabager Yuda. Cek bapana panjang lebar dibarung ku Imun. Wini teu nembal kalah ngagades bari neuteuk bapana ti gigir. Gandang katembongna awet ngora katambah bisa miara kesehatan. Hanjakal geus 10 tahun hirup nyorangan sanggeus ditinggalkeun maot ku indungna Wini nu ngabelaan lalaki sejen. Tur ayeuna dumugna teuing di mana. Hapunten pamiarsa, maksudna ditinggalkeun ku indungna Wini teu ngangge mangotnya. Sanggeus ditinggalkeun ku indungna Wini nu ngabelaan lalaki sejen tur ayeuna dumugna teuing di mana. Jadi indungna Wini teh ninggalkeun alatan lalaki sejen kagembang lalaki sejen kitu. Rupina hapunten ieu teh capon utos lawas janten abdi hilap alurna nya dugi ka pabaliut maosna. Lajeng ingat kadinya amarah dina jero dada Wini ngagola. Pepegatan rumah tangga kadua kolotna alatan indungna nu teu satia. Bapana lir nutup diri ti wanoja sejen sok padahal teu saeutik nu miharep jadi gaganti indung Wini. Sabage anak Wini geus ngupayakeun neang calon, tapi hiji ge taya nu kapilih pokna keur naon geulis, pinter, beunghar ari teu nyaah ka Wini mah. Nu dipiharep ku bapana nu bakal nyaah ka Wini tur ngarti pasipatanana lain ukur mika hayang bapana. Kamana bapana kerung nempo Wini cengkat tina kursi. Hoream ngabahas tia oge Yuda. Tembal Wini. Pami ngabahas bapana teu wasa nuluykeun kalimah. Ngabahas naon, Pak? Bapana teu nembal, anggur gideug. Teu ketang, sanes waktos we. Saminggu ti harita Yuda ngajak ka hiji kape. Wini ngarasa bunga. Bener cek bapana Yuda jajakan nu satia. Pamohalan ngahianat. Wini kudu percaya. Tetela bapana bisa ngayakinkeun. Wini hahariringan sanggeus diuk dina kursi nu ngahaja dipilih Yuda. Telila joal pelayan mawadahareun jeung inuman nu geus dipesen. HP dina kantong Wini disada aya BBM asup. Nyeh imut jeung tia ge geus damai. Bapana nu ngayakinkeun yen tia teh hiji-hijina sobat dalit nu satia nu ngarti pasipatan Wini tur teu weleh nyabaran. Kieu eusi BBM na teh ti tia nya. Win wilujengnya damai jeung Yuda. Kieu mah BBM mah Win wilujengnya damai JG YD jeung Yuda maksudna mah kitu kan baheula mah BBM teh nya pamirsa kapungkur mah disingkat-singkat na sapertos kitu. Tah kitu eusina BBM tia ka Wini teh ngawilujengkeun padahal geus damai jeung Yuda nu disangka Yuda teh ti lama ngahianat jeung tia. Geuat ramo-ramo lencop Wini ngetik kieu ngetikna ye ge disinggatnya tapi moal disinggatnya ku simkuring mah ku abdi mah dibaca biasa we. Nya atuh nuhun nyaya giliran tia
iraha ye perayaan nana teu sabar dah hayang apal saha lalaki di masa depan teh. Gitu balesan BBM ti Winnie. Kieu deui terus tuluy teh nya ya panjang ningan. Kieu ya ayeuna mah cek Tia ketang nya pamiarsa punten nya saur Tia kieu. Tia ayeuna aya di kafe nu sarua tantu jeung calon misua, lalaki tercinta, lelaki pilihan sadunya. Perayaanana moal lila deui saminggu atawa 2 minggu ke dikabaran lah. Kitu cenah. Cek Tia teh ngabejaan yen manehna sarua di kafe eta. Jeung calon salakina lalaki tercinta, lalaki pilihan sadunia teh cenah malah perayaan ge moal lila deui kana saminggu atawa 2 minggu gege cenah Winnie bakal dikabaran. Terus dibalas BBM-na ku Winnie teh, hah di kafe ieu belah mana? Tia ngabales, meja 17 teu jauh ti meja Winnie jeung Yuda. Teu jauh cenah pamiarsa kafe meja na teh. Winnie ngaliuk ka tukang kana meja nu aya di juru. Dadana ngaheab sapada harita. Tia keur ngalende kana tak-tak lalaki nu aya di gigireunana. Lalaki pilihan sadunya, lalaki nu salila ieu ku Winnie disebut papa. Halah, rek boga Mahmud alias Mamah Muda meureun Winnie teh. Winnie poho kana kadaharan jeung kainuman. Jung cengkat buru meja nomor 17 kakeheulna teu kawadahan, peurupna buleud-buleud. Aduh. Cililin 8 Desember 2015. Cad, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.